Juag Teja, Carpon Ahmad Bakri. Juragan Rosadi juru tulis wadana dialihkeun ka dayeuh, diangkat jadi menteri polisi. Gantina juru tulis Camat Langkap Lancar diangkat kadinya, geus pada sepuh, pantesna teh geus tareh pangsiun. Cek nu nyarita cenah turunan Menak, sekeseler Sukapura. Anjeunna oge ngabasakeunana ka salira ku anjeun teh aom bae. Kasararea kituna teh, kakolot ka budak, kakubu ka upas-upas kawadanaan, ngan teu wae ka bandara wadana dununganana. Atuh sararea oge nyebutna teh cukup ku aom bae, Aom Usman dipengkeunna nama. Karesepna ngawangkong ngalobong babanyolan, bari tara ngabeda-beda jelema. Dajeng barudak oge barudak lembur, bangun raket pisan, pikaconggaheun jeung pikaresepeun cindak nama. Ari istrina anom keneh pisan kira-kira yuswa salawe taun. Sabrehan mah siga pantes mun disebut puterana teh. Geulis, pantes pisan jadi geureuh aom teh. Beda deui ieu mah teu gepyak somiah cara-carogena. Malah deket-deket karena kumaha boa pibasaeunana teh. Disebut gu Menak, da puguh heueuh turunan Menak nu matak diserebut Juag oge. Kituna teh dicontohan ku carogena. Ari aya naon-naon teh, tuh kajuag unjukan, tuh kajuag menta, tuh kajuag, itu ieu sagala rupa. Kilang kitu tatangga teh nu bajar kumaha. Rek luhur, rek ngamenak, meujeuna da puguh heueuh ieu cenah. Teu burung larbak nu dareukeut teh. Da kitu biasana di lembur mah. Malah teu kurang-kurang nu sosoroh tanaga, ngaron babantu sagawe-gawe di dapur, teu kudu make dituang teang. Ngarasakeun urang lembur teh lebah dinyana mah. Da ngalihna ka dinya teh teu nyana kerencang. Teu tega cenah, Juag menak saheueuh-heueuh, kudu mirun seuneu ku anjeun, ku kumaha ku anjeun. Teu burung kaupahan nu sok daek larbek teh. Da rezekina mah lineuk, tara lebar ku sahuap sakopeun dapon apal lilingranana kumaha ari kumawula ka Menak. Sadar sodor bari brak deku, dina rek nyingkah gengsor heula bari mundur, kakara malik guragi rumuru ka dapur. Piburuk anjeunna eta teh kudu kitu, atuh nu diwurukanana atoh asa dituyun pijalaneun nyaho tata krama, diajar kumawula ka Menak. Tapi dasar manusia aya wae mata hanjakalna teh. Paingan cekolot manusia matara aya nu sampurna. Juag oge nya kitu, ku ceplak pahangna jelema teh rea nu nyungkelit hatena. Nu delitan mah nepi ka pundung teu daekeun deui umang serog ka bumina. Si Imi nu kitu teh teu pira pedah teu rab payunanana. Sia, si dusun teh teu rab hareupeun kami. Arala eureuleuh abang-abang urang kampung. Cenah saurna teh mani teu euleum-euleum, mangka ningkeur meneran loba jelema di dapur teh harita. Asa kumaha buah nu diseusel teh. Da manireup geuneuk rai pias awahing ku era. Ti harita teu daekeunana deui usrag asrog teh. Nyi Kulisi deui nu kungsi kawiwirangan teh. Nya kitu, keur loba semah di bumina teh, da meh unggal peuting mun keur hade sorena, sok pada ngarubung-rubung ngadareuheusan. Nu boga kulub jagong mawa kulub jagong, nu boga peuyeum ketan mawa peuyeum ketan jeung rea-rea deui. Pada hayang katuang ku aom katut Juag. Kitu talari di pelemburan mah tiba heula, nu matak menak-menak sok baretaheun oge. Nu ngariung di tengah bumi teh harita Juragan Kumetir istri pamegat, Juragan Naib istri pamegat, Juragan Kuwu we nya kitu jeung istrina. Di dapur mah nu ngariung teh lurah, Kulisi jeung bojona, tatangga we dua antiluan. Seuneu ngagara beyak di hawu, maiti keur nyayagikeun leueteun. Di tengah bumi gorgar nu salah sauran, nanggap Juragan Kumetir ngadongengkeun lalakon ngiring pangawulaan mundai di leuwih sipatahunan. Di mana leuwih sipatahunan teh ai iting? Saur Juragan Naib bari ngenyot parudanana,
Peledug-peledug kawas durukan di panyacaran. Di Cibubut engkang. Walar juragan kumetir. Har. Sanes di ditu di wabangkon Bogor asana. Sakaterang engkang mah leuwih 4 tahunan mah di Ciliwung sanes. Nusok kacarioskeun dina dongeng pantun geuning patilasan kalanganan Prabu Siliwangi Raja Pajajaran. Eta ge leres. Nanging da leuwih 4 tahunan mah diunggal ka dalaman oge aya engkang. Upami telepat leuwih 4 tahunan Citanduy mah kalanganan Kangjeng Dalem Sukapura. Leuwih 4 tahunan Cigugur Pamundayan Pangawulaan Ciamis. Numawi disebat 4 tahunan teh wireh dipundaina satahun sakali. Leres kahartos ari kitu mah. Sapertos eta engkang sapertos galuh. Saur nu uninga mah aya galuh Mahakam di Kalimantan, galuh Brantas di Jawa Wetan, galuh Rahayu atanapi galuh Serayu di Jawa Tengah. Nanging nu kawantar dugi ka ieu namanya galuh Citanduy, galuh urang. Nu gentos wawangi jadi Ciamis. Kutan kitu eta teh. Leres aom. Engkang oge nguping teh tinggal barata, wadana pangsiun Palimanan. Kapi paman aom mah ka anjeunna teh. Saur pribumi. Leres. Upami kitu naon atuh hartosna galuh teh? Sanggam engkang harita ka enggah barata. Lebak saurna teh. Pan urang Hindu nu ngalumbara ka dieu teh marabakanana di wewengkon nu kakocoran ku walungan. Milih tempat nu laleno. Jadi galuh Mahakam, galuh Brantas, galuh Rahayu eta teh hartina lebak Mahakam, lebak Brantas jeung lebak Rahayu. Nya kitu deui galuh Citanduy, nya eta lebak Citanduy. Kitu saur enggah barata teh. Santeuna anjeunna mah da nyempang ebuk wartosna buku. Tuluy ngadongeng lalakon Munday teh juragan kumetir teh. Matak moho nu ngadarangukeun bubuhan anjeunna mah tukangna ngadongeng teh. Bari jeung disambaraan ku carita-carita pikalucueun. Di dapur mah kulisi nu ngajajaran ngawangkong teh. Caritana ngencang atuh wae sakasampeurna. Lah, dilalebar seuneu teh. Ceuk kulisi ka Maiti. Har, pan keur neuheur cai atuh adik kulisi. Tembal Maiti. Lain para lain ngopi. Puguh wae da geus darareukeut deulan oge ari can manggici kopi teh. Labar so teh eta peda teu kadeuleu bari babay bubuy wae. Mun bari mubuy sampe mah heug nu hipu. Tegep meureun ke ngopi teh. Ceuk kulisi. Da teu aya atuh sampeuna adi. Mun aya titahan mah sina ngala geura tinu kuring. Tah Ki Antarip sina ngarabut atuh. Ceuk lurah. Daek Tarip. Oh, mangga. Di mana? Eta tukangeun pawon kakak deket kandang. Eta pak urut ngarabut kamari tidinya we ame ngahanca. Moal teu deuleueun geura sampe mantega. Dedeang meusan ge ngeproh cara kue panekuk. Wah, kulisi mah ari ngomong teh. Ceuk lurah. Naon ari kue panekuk teh adi kulisi? Ceuk Maiti. Teuing atuh bejana we menak-menak sok ngadaramel kue nu kitu, panekuk. Tuh, juag uningaeun meureun. Cenah bari ngareret kanu caralik di tengah bumi. Aya naon make sumput sambat ka juag? Saur juag bari nempok ka dapur. Iya kulisi bade mubuy sampe saur juag. Sampe mantega sanggeumna mah. Hipu sapertos kue panekuk. Tembal lurah. Baruk, rek mubuy sampe. Seuk atuh. Juag ge hayang ngasaan asa kumaha. Tambah kawarahan, ulangan ngadenge bejana bae. Aom ge palayeun meureun, geuwatkeun euteunana Maiti. Ye haturan juragan-juragan. Mangga juag. Nyi kulisi sila ka dieu. Harempoy nyi kulisi ka tengah bumi brek deku. Bade me barang naon juag? Cenah. Iya puguh paragal suku, cik pangmencatankeun sakedeung. Saur juag bari ngalonjorkeun sampean duanana. Di dinya we tadi payunan tamu-tamu. Tamu-tamu istri tingkal lieus. Malah juragan naib istri mah ngeser calikna da katunjangan. Bade ngangoli sah juag. Ceuk nyi kulisi. Entong. Sok rarageud. Juragan kumetir liren heula ngadongengna. Nyelang ngareret kanu palai dipeusel di pasamuan bari nyingsatkeun sinjang semeteku. Geus kitu mah gorah deui wae ngadongeng.
Kabang balerkeun ongkoh ku numairan leuteun. Rupana geus rada tunuheun nya kulisi teh. Teu karasaeun, heuai bari ngurut teh. Heuai teh di umar kitu. Tungkup atuh dusun abang-abang orang kampung. Saur Juag. Nyi kulisi manirep geuneuh rai pias awahing ku isin. Tatamu samet silih reret meuesan. Surti nyang kirangan nu kawibirangan. Sanggeus dipiwarang ku Juag, Nyi kulisi ngoleset balik deui ka dapur. Harita keneh ge tuluy ngajak balik ka salakina. Taradaekeun deui ngulampreng ka bumi Juag. Ti harita mah tatangga-tatangga teh jadi gariras, sarieun ka bagian kaseureud, diseklek-seklekeun di urang kampung. Lain teu ngarumasahakeun. Ngan teu ngeunah wae dicampelak hareupeun nu loba jelema mah. Menak-menak nya kitu deui, teu pati larbek cara beh ditu, malah sok tingkar cewis majar leber teuing ku Juagna, ku menakna, teu iasa ngarampah hate nu leutik. Sakali mangsa aya tatanggana ngabedahkeun balong rek dimaremakeun laukna ka pasar. Juag miwarangan, munut lauk emas 2 kilo, munut galeuheun saurna. Nu dipiwarang teh datangna deui ngajingjing lauk pamunut tea dina ember. Malah make jeung diembohan sagala, ngahaturanan cenah gurame sasapihan. Heuleut saminggu nu boga balong teh datang nagih. Nah, atuh ari gantawang teh Juag benu. Saurna teh, Ngalutak sia teh, ngunghak sia. Abang-abang orang kampung teu nyaho tata krama kawas kanu rek jeblug wae. Engke ge ari aum geus kajihan tadi anteurkeun ku kami. cenah. Nu diseuseul teh ngompod tuluy ngabeng beos balik, teu wani nagih deui. Nepi ka usum marema deui palias, taya nu nganterkeun ladang lauk. Kulantaran remen luput taya nu ngulampreng ngaron babantu. Remen kapaksa Juag teh lungsur ka dapur ku anjeun. Atuh kacidang ngarumasna, angot lebah kudu kukumbah, jejerege da teutuman tea, ngarenghik kacaroge palai kagungan rencang matuh. Nya aom teh munu tulung kalurah palai dipangneangankeun, tapi luput urang dinya mah taya nu daekeun, da geus arapal kana panganggo Juag. Kengingna teh aom ti kampung, budak lalaki geus bujang, kira umur 20 tahun. Kabeneran harita teh aom ngersakeun babedil, sindang ka imah lurah Balai Gede, ngobrol-ngobrol bari dileueutkeun. Lurah Balai Gede nyarita majar boga anak geus jajaka ngaligeuh can boga gawe. Dijajah jejeh karena gawe tatanen sakumaha lumrahna urang dinya teu hade, kawas taya bakat cenah. Manawi sareng manawi cenah, aom karasa ngajejehkeun. Mana budakna? Saur aom teh, si Uha budak tea dicalukan ku bapakna, sorog dideheuskeun. Nyawae sabrehan oge teh siga-siga bulu taneuh, kawas meujeuhna mun diajak kabeh tengah teh. Daek milu jeung aom. Mangga cenah tembalna. Susuganan we tu kahareupna aom bisa ngajejehkeun. Kana magang atawa kana upas sugan. Saur aom teh. Saheulaanan mah bubunta babantu we ngabulaan Juag. Daek. Oh, mangga. Tembalna haripeut kabita ku janji. Sahenteuna sasatrek dituyun kudu calik di luhur. Harita keneh dicanak mulih ku aom teh. Sina manggul bedil bari ngajingjing buntelan pasalinanana. Saja jalan digelenut diwurukan. Cara-cara na kumawula. Si Uha singar pisan kana gawe teh. Tata krama teh siga-siga wadalan kampung. Da asa kuarah teh aku Juag. Dunungan senang, manehna betah. Turug-turug Juag bangun nyaeun kacida. Geus 3 bulan nuturkeun anak aom teh. Dina hiji poe kira-kira jam 8, si Uha disaur ku Juag. Ka dieu Uha? Saurna bari lebet ka pangkeng. Pangmecatankeun ieu, pangmecatankeun. Juag paregel nyari awak. Abdi mah teu tiasa meuseuh Juag. Diajar we. Kayak ku Juag di papatahan. Bae ka dieu.
Sup si uha kapangkeng, goledag juag ebog dina pajuaran. Saka dia, duh, tah tina biti seula. Si uha diuk ucang-ucang, kak kana sampean juag, diurut di sasaran lalaunan. Sing rada tarik atuh, sina karampa uratna. Beh luhur, terus kaluhur. Aduh, ya ping-ping aku pagal-pagal teuing. Saur juag bari nyingkapkeun kimono. Nuker mejeuh galaksi nongnong nyeeng ping-ping koneng ngagelempong. Angeunna ratug tutunggulan. Leungeunna mimiti ngadeg-deg, rampakna geus teu puguh. Sing bener atuh. Tong sarampa-sarampana wae. Sing kana uratna cek juag oge. Kegera urang ame teu kahalangan. Saurna bari ngalaan tali kimono, belak disingkapkeun sapuratina, baragadal wae. Si horeng tengah ngolancingan-lancingan acan. Si uha ngagebeg, ngagentak ngorejat nangtung, tuluy olohok mata si meuteun. Kamana boa pangacianana harita. Saumur dumelah kakara harita nyeeng nu kitu. Angen beki ratug, amekan ngahega kasedek ku birahi nu ngadadak mudal. Mun rek nurutkeun nafsu mah hayang kumaha boa. Tapi pameun teu aom nu rek ngajejeuhkeun ngolepat nembongan saliwat. Geuwat mundur ngadeuketan lawang. Ka dieu rek ka mana? Saur juag. Lah, juag, isin abdi mah. Nah, make isin. Isin kusaha? Saur juag bari ngojengkang gugah. Cak leungeun si uha dibetot diajak kana pajuaran. Dirangkul tuluy digoledagkeun. Dikitu teh tatarejelan, lain teu hayang, lain teresep, da puguh keur meujeunna mangkat beger. Kitu soteh awahing ku isin ku aom nu sakitu nyaaheunana, bari ras inget kana jangjina. Tapi juag gawas nu karanjingan, meujeuh ari ku kitu teh mah. Salira anom keneh ari caroge geus cueut, kurang kaasuh meureun. Ngarangkulna beuki pageuh, nu tatarejelan teh digalentor. Leungeunna dirampak-rampakkeun sina gupgap kaditu kadieu sakapalai anjeunna. Geus kitu mah nu galaksi nongnong teh teu burung palid, kabawa ku gulidagna caah birahi. Sasumpingna aom ti kantor, si uha unjukan, nyuhunkeun widi rek balik. Baruk, rek balik. Lain rek diajar digawe. Saur aom tuluy ngahulang. Tungkul wae si uha teh teu nemal. Teu betah. Muhun, emut wae kapun biang abdi teh. Tembalna. Handeulna mah kacida aom teh, tapi bubuhan menak surti. Teu wasa maksa nu geus teu betah. Nya dijurungkeun wae. Tapi juag mah teu kitu, ngadangu nu majarah yang balik teh ngawak-wak benduk. Dasar urang kampung bau lisung, urang curug ngebul teu beunang di pekaheman. Kurang kumaha kami nyaah ka maneh, teh pisan panarima. Si uha teu nembal, jongjon wae bebuntel. Geus unjukan deui ka aom leos indit balik harita keneh. Kapaksa juag teh kudu lungsur deui ka dapur. Dina usumarema memeh lebaran, juag angkat ka pasar diiring ku rencang tatangga beunang aom mapeujehan, nyambat sakudang sakedeung. Lebah lawang pasar aya lalaki nu nyampeurkeun. "Geuning Raswi aya di dieu?" Ceuk nu nyampeurkeun teh bari bangun sono. Juag ngareret sakedeung tuluy nong toyor angkat, bangun teu wawuh kanu nanya teh. Nu araya di dinya ge karageteun aya jelema kumawani kitu ka juag. Tapi si lalaki teh kalah kangadeuketan, cek nyekel panangan juag. "Hei, poho deui kitu Raswi ka uing? Pan uing teh omo teh ya. Babarengan ngarencang bareto di aom di Dharma Raja, inget?" "Nyao ah," saur juag bari ngepeskeun leungeun nu muntangan. Ngagidig wae angkat teu ngalieuk deui. Pada nanya si omo teh, da tetela si Raswi cenah. "Uing mah teu kalinglap. 3 tahun babarengan ngarencang di aom teh. Papisah teh basa uing boga pamajikan.
tuluy betaheun manehna mah. Ongkoh da geus teu indung teu bapa. Aya ari beja teh mah majar geureuh aom pupus. Taya bejana deui si Raswi mah. Pan eta teh geureuh aom. Ceuk saurang. Tuluy di lumayan keun atunya kudunungan. Ceuk si Omo. Paingan mani jadi gede hulu. Beja pa beja-beja silih harewoskeun tatalepa. Salah lembur pada nyaho. Istri-istri priyayi sempat arimut. Juragan naib istri mah nukung si katunjangan bareto ditambahan ku ngajebeng. Kilang kitu taya nu loba saur. Ngan nyi kulisi nukung si kedal omongna teh. Majeuna atuh ari jojodog unggah ka salu mah. Cenah